Terus lah adek meureun euy geus wujudna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rizky Gunawan anu jadi pemeran utama di Babacot Sunda. Jadi kieu abdi teh nuhun hapunten kusabab channel YouTube cara nyieun konten. Eta teh abdi teh sedih ya teh kusabab seueur urusan ti sakolahnya. Maklum lah abdi teh da budak sakolah keneh nus anu niatna diajar sanes niatna nyieun YouTube nang saukur hiburan mau ukul da sanes abdi mah. Halo guys, ngopi. Kayak kopi na ukulana. Guys, nyieun YouTube nya lah podi gucut eta seuri deui eta lah kumargi seueur urusannya sudah diajar niatna mah nyieun YouTube deh kanggo hiburan baraya. Pan ai abdi ngahibur baraya teh sanes ku resep unggul ku abdi menang pahala nya intina mah pahala ngahibur teh pahala eta teh ngahibur anu kesedih teh. Pan ai loba anu keur zaman-zamanna pemuda atau budak ngora nu putus cinta atau nya bobogohannya putus atau disalingkuhannya atau anu ulah nu eta ai ngadeuleu channel ieu atau ngadeuleu YouTube na Babacot Sunda pan ngahibur jadi seuri nu tadina ceurik bijil Cipanon atau Cimata ya pan jadi seuri deg Ngopi. Weh, Curhat. oke. Nya gitulah intina mah nuhun dihapuntennya. Ieu sareng aya member anyar. Geus lah. Nya bade ngenalkeun member anyar anu namina Ali Syahid. Ieu fotona ieu. Salah bos. Nu ieu. Eta. Nya kitu deui lah. Punten pisannya nya sareng abdi tos ngahibur jod memori na beak alah terus ke video pada betul ke video Kan jen terus kan. teruskeun ngabantosannya nya abdi mah puntennya nya abdi teh tos ngahibur baraya salaya sanes nya ngahibur baraya ngabantosan kembangna jeung majuna channel YouTube Babacot Sunda dengan cara atau ku cara like and subscribe nya kuduna mah share lah intina mah share ka baraya atau ka rencangan nya alus nama ka keluarga lah ambe ngabodor Ya. Ka viewers Babacot Sundanya mahnya bilih aya saran atanapi kumaha bilih aya saran video-video naon kirimkeun wae caritana ka ieu ya WA nu di dieu. Nya siap. Jadi misal teh wah urang aya carita ieu cenah. Kumaha lamun barudak Babacot Sunda ieukeun cenah jieunkeun nya sok ke urang insyaallah di akonan lamun aya waktu mah. Jeung lamun urang tar upload teh sanes teu keyeung atau napi kunaon teh jadi kumaha nya editorna sibuk wae tara aya kumaha nya gitulah. Jantan jadi editor teh tara aya waktos untuk ke kanggo lah maksudnya teh kanggo ieu channel kitu nya. Nya kieu deui amun aya saran ti baraya atau baraya kanggo eta ngembangkeun intina mah ngembangkeun channel ieu nya nuhun atuh tos aya saran mah alhamdulillah ku supados abdi terang nu mana nu salahna mana nu leresna eta dina ieu gampang diperbaiki. dilereskeun lah intina mah eta nya. Yeu bisi baraya yang terang WA abdi di dieu nya WA abdi teh di dieu sareng WA member anyar di belah dieu
badia ya di tengah di tengah ya pas tengah eta lamun bade di save screenshot heula nya biasa screenshot we heula tah sakitu ayana ti abdi curahan hati anu abdi ku disebutkeun atau dikeluarkeun tina hate da abdi teh rumasa salah hatuhnya tos nyeun YouTube tapi tara dikembangkeun nanaonannya dan tina mah teh abdi niatnya YouTube teh atawa niat ngadamel YouTube na ngahibur wungkul ngahibur sanes aya nanaon ngahiburnya tos lah sakitunya hayana buah tomat buah peuteuy tamat euy assalamualaikum warahmatullahi